Delisa kalung. Iya. Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat. Belum tentu juga Delisa hafal bacaan sholatnya. Umi, Delisa suka mendengar bacaan sholat Umi. Bacaan sholat itu soalnya indah sekali. Delisa cinta Umi karena Allah. Jadi kalian semua sholatnya harus khusyuk. Hafalin yang benar Delisa. Kalau tidak, nanti kalungnya buat aku loh. Iya. Allahu Akbar. Mr. Osman. Yes, Tunan. Really, where? Your hometown, Aceh. Lembut bukanan kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Tidak diajak. Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Isya mana? Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Abi bikin rumah baru buat Delisa, ya. Nanti di sini pintunya. Nanti Delisa tidur sama Abi. I still ask myself, why Allah give us such a disaster? Why you don't ask her? She lost her mother, her three sisters, and she even lost her life. And she continue play football. Mengalir di setiap nafasku. Delisa benci. Kenapa semua orang ninggalin Delisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video ieu abdi sareng rerencangan hoyong nge-review film hafalan surat Delisa. Satu acan awitan hayu urang perkenalan heula. Nepangkeun nami abdi Ayu Ramawati, abdi di kelas 12 IPS 3. Nami abdi Eka Kurnia, kelas 12 IPS 3. Urang di SMAN 1 Gunung Putri. Kukituna hayu urang tingali identitas film ieu. Nu pertama judul film nyaeta Hafalan Surat Delisa. Genrena keluarga, sutradara Sony Gaokasak, produser Chan Parwes Servia, distributor Karisma Star Vision Plus, studio PT Karisma Star Vision Plus, durasi 150 menit, tanggal rilis 22 Desember 2011, bahasa Indonesia, artisna Cantik Struggle nu jadi Delisa, Reza Rahardian nu jadi Abi Usman, Nirina Zubir nu jadi Umi, Gina Salsabila nu jadi Fatimah, Reska Tania Apriyadi nu jadi Aisyah, Rizka Tania Apriyadi nu jadi Zahra, Mike Lewis nu jadi prajurit Smith. Selanjutnya sinopsis hafalan sholat Delisa. Hafalan sholat Delisa nyaritakeun hiji budak leutik nu ngaranna Delisa nu hirup di hiji desa leutik deket sisi basisir Aceh. Gadis periang sareng bager. Ti leutik Delisa sering ditinggal ku abina, ngan ukur dibaturan ku Umi jeung 3 lancekna. Tapi Delisa teu pernah ngarasa hanjelu, malahan bisa meta dewasa. Ti leutik Delisa geus diwanohkeun kana pangaweuruh agama di sakola jeung di imah, tapi tetep kudu sering ngapalkeun salat pikeun ngalaksanakeun ujian salat di sakolana. Di peting nepi ka sare, Delisa terus ngapalkeun salatna sangkan bisa leuwih hade tur lulus ujian. Pikeun ngadorong Delisa sangkan ngapalkeun salatna kalawan hade tur bisa khusyuk dina ngalaksanakeun ujian satuluyna jeung saterusna. Umi Delisa mere kalung kalayan pendulum awalan de artina Delisa. Nu bakal didikeun ka manehna nalika Delisa geus beres ngalaksanakeun tugasna sareng lulus ujian praktek salatna. Isuk-isuk geus siap jeung bagja lantaran hayang menang kalung anu dipilihna waktu ngagaleuh di toko mas.
Delisa siap-siap pikeun ujian praktek sholat di sakolana. Tadina si Umi teu daek mawa kalung ka sakola kusabab sian langit. Tapi Delisa maksa jeung narik Umi balik ka imah jeung mawa eta kalung. Sesampainya di sekolah, serta nalika Delisa datang ke hareup jeung keur sholat, berpapasan dengan eta tsunami lumangsung serta ngagulung sakabeh di wewengkon. Babarengan jeung imah maranehnana, ingon-ingon jeung sajabana. Delisa terlempar jauh sareng papisah jeung 3 lancekna sareng umina. Saatos sababaraha dinten sareng seueur ti milarian, Delisa kapendak sareng disalamatkeun ku sukarelawan anu nyandak anjeunna ka rumah sakit di mana para korban dirawat. Dina waktu eta, abi Delisa milarian anjeunna saatos nampi beja ti sasama pelaut. Abina pun manggihan Delisa. Suku katuhu Delisa diamputasi alatan kajepit dina potongan-potongan kayu. Sanajan kitu, sanajan lenge suku katuhuna, kalengitan 3 lancek serta indungna, anu Delisa dipika cinta, babarengan jeung babaturan deket Delisa, Delisa tetep usaha kuat serta teu hayang nyerah. Sanajan kaayaan kitu, Delisa bisa ngarengsekeun latihan salat serta lulus latihanna. Delisa budak leutik bager mawa kabagiaan ka sakumna masyarakat Aceh anu katarajang musibah alam. Teras Delisa ngahusahakeun bejoang dina kahirupan, dina kaayaan gembira tanpa aya kasedih. Kusabab kalengitan salah sahiji sukuna, Delisa tetap gembira, piang, sareng masih tiasa ulin bareng rerencanganana anu aya di sakurulingna. Delisa oge resep ngahibur babaturanna anu sedih. Kalebihan film ieu nyaeta amanat anu ditepikeun dina eusi carita film ieu bisa nepi ka panonton anu lalajon. Nah eta kumaha ngajarkeun urang salaku manusia anu kudu diajar ikhlas dina hirup urang. Urang kudu diajar sing tabah dina ngajalankeun hirup sanajan urang keur nyanghareupan cobaan jeung musibah ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon-naon anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang, salaku manusia kudu boga niat jeung tujuan nu panghadena. Kalemahan film ieu nyaeta film ieu teh teu nembongkeun kabudayaan di Aceh sorangan, seperti basa jeung adat istiadat sejenna. Padahal film ieu mangrupakeun film asli anu nyaritakeun realitas kaayaan di Aceh. Kakurangan oge bisa ditingali dina adegan di mana Delisa menang kalung dina lengan indungna nu kapanggih di pantai. Eta adegan teh rada ngabingungkeun sabab Delisa menang kalung teh sacara nyata apa ngamimpi atawa nganimajinasi Delisa sorangan. Kasimpulanana, film ieu teh cocok pikeun dilalajoan ku rupa-rupa golongan. Kusabab aya rupa-rupa pelajaran ngeunaan kahirupan anu bisa dicokot dina film ieu. Di antarana pelajaran ngeunaan perjuangan, agama, sosial, jeung kahirupan.